Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdi Safira Zara, Abdi di kelas 12 IPA 5. Abdi hoyong ngajieun bala-bala. Alat jeung bahan nu dibutuhkeun nyaeta wortel, daun bawang jeung saledri, engkol, uyah jeung pecin, muncang, katuncar, pedes, aya endog, bumbu penyedap rasa, mantega, teras aya coet jeung bawang bodas, jeung tarigu. Nu kahiji wasuh heula daun bawang, saledri, bawang bodas, wortel, jeung engkol. Saterasna motong daun bawang jeung saledri. Teras tuangkeun kana wadah. Saterasna ulek muncang, pedes, katuncar, jeung bawang bodas. Ulek dugi karata. Saterasna asupkan engkol, wortel, daun bawang, tarigu, asupkan bumbu nu tos diulek, uyah jeung pecin, bumbu penyedap rasa, mantega, endog, tong hilap ditambahan cai. Teras aduk dugi sadayana kacampur. Upami parantos janten adonan, siap digoreng. Teras siapkeun heula katelna, panaskeun heula minyak. Lamun geus panas, adonan siap digoreng. Digoreng nepi ka kacoklatan. Tong hilap dibolak-balik.
Saat kecoklatan, bala-bala diangkat lalu ditiriskan. Bala-bala siap dituang.